Jadi jalma anu bisa sobar tahan karena sungut pamajikan anu doang bedul, itu termasuk ujian tanda-tanda kewalian. Matakan lamun pamajikan cerewet isu kene salaking sedikot bahan ku majikan mah piwaliun dak eta. Tapi lain anu wali anu inna maqali rahmatan inna teh. Masya Allah, tak dengekeun bukti nama ieu urang nu hirup eleh kuno paeh. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Aghithni 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 sari'an bi'izzatillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin syajaratil aslin nuraniyah wa lam'atil qabdatir rahmaniyah wa afdalil khaliqatil insaniyah wa ashrafis suratil jismaniyah wa ma'dinil asrarir rabbaniyah wa khuzainil ulumil istifaiyah sahibil qabdatil asliyah wal bahjatis saniyah wal rutbatil aliyah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Allahumma 'allimna min 'ilmikal makhzun. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana min ibadika as-salihin. Allahumma ij'al akhira kalamina 'inda intihai ajalina qawla la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Al-ayah wallahu a'lam bimuradih bidzalik. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil. Para dewan guru, para kiai nu hadir dina ieu tempat sanajan teh disebutan ngaran kabeh di aku guru kula, mudah-mudahan sing sararehat. Kabeh nu hadir nu ngiring takziah, ngiring ngabantu doa dina ieu tempat, mudah-mudahan jadi asbab wasilah sakabeh hajat urang dikabul ku Gusti Allah. Khususon keluarga besar almarhum almaghfurlah Abah Haji Asmaja. Mudah-mudahan emak sing disehatkeun dipanjangkeun umurna. Anak incu putuna sing dibere rasa resep kana ibadah ka Gusti Allah. Sasarengan urang panjatkeun puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala, shalawat jeung salam mugia salilana dicurah limpahkeun kanggo junjunan alam Kangjeng Nabi besar Muhammad. Hadirin rahimakumullah, geus kasabaraha kalina ieu haul Abah Haji Asmaja K12. 13 tahun sudah meninggalkan kita. 13 tahun itu bukan waktu yang singkat paman. Tapi alhamdulillah kula geus hampir 40 tahun ya umur can kabita kana paeh alhamdulillah ya.
Iya nu jadi masalah bukan tentang mati atau hidup. Mati dan hidup sama saja. Sebenarnya tidak ada kematian. Itu hanya berpisah ruh dari jasad. Itu hanya perpisahan fisik. Karena cinta tidak akan mati selamanya. Ini soal rasa. Kamu tidak akan mengerti kawan. Iya almarhum 13 tahun maut tapi ku Allah geus ditembongkeun karamatna. Nyacahkeun karamat mah ulah kudu nyacahkeun nu hiber bae, japa petong gak bisa hiber. Abdi ti tadi tumpat tempo bae yeuh. Kami mah di jero cacahan keneh jeung kiai. Beres be amayasipun. Ieu jalma di dieu kabeh kekenyoh be pangrasai. Ieu ulah seuri koneng dak ieu. Iya almarhum geus 13 tahun maut geus ditembongkeun karamatna ku Allah. Mana buktina? Geus 13 tahun paeh masih bisa keneh nyuguhan barang hakan kanu hirup. Ai nu hirup barang hakan kanu paeh pikir ku sia. Ulah geura ngomong hibar, ulah geura ngomong teurak di bedil. Teurak di kadek gelepok deui mah geuneuk diadak. Ya karamatna. Matakan orang mulia itu seperti itu. Jangankan hidupnya, matinya pun bermanfaat. Paham? Matakan ya. Ayeuna kunaon ieu bisa bijil kieu? Berarti kalbuna anu salimun. Keur waktu rek maot qalbun salimun, hatena salamet tina musyrik, hatena salamet tina kakupuran, hatena salamet tina sifat-sifat hate nu dicacat ku Gusti Allah, sehingga ruhna ditampi ku Gusti Allah, ruhna dimuliakan ku Gusti Allah. Kalau ingin tahu seseorang yang dimuliakan setelah wafat, lihat setelah wafat. Wa ja'alaka mazkuran bihi idh haqqaqa nisbatahu ladaika. Ketika aya jalma geus paeh, masyarakat sekelilingna ngomong-ngomong kahadean almarhum anu geus paeh sirina 13 tahun haul loba keneh nu ilu takjiah di dieu. Bos, setengah 10 mending ngopi di imah, bos. Why? Pamajikan geus sawedak, bos. Bisi kabur hees, bos. Senggol dong. Tapi kenapa masyarakat berani berkorban waktu untuk almarhum? Ieu tandana Allah nu ngagerakeun masyarakat supaya datang ka dieu. Idh haqqaqa nisbatahu ladaika. Hakikatna Allah ngamuliakeun ka almarhum, matakan jalma digiringkeun pikeun ngamuliakeun almarhum. Kitu. Matakan lamun hayang nyaho jalma mulia jeung teu mulyana dolok ku geusna paeh. Man lam tadhar karomatuhu ba'da wafatihi kama kanat bihayatihi falaisa bisodikin. Banyak orang yang ketika hidup rame nujarah, rame anu nyemah, geus paeh boro-boro nu ngajarahan kebong ge ngadon modal balik deui bae. Ieu budak leutik ngartin teh ceng. Matakan di dia punten anak jeung kolot moal bisa sarua, bos. Anak mah loba ge ngaheurinan doang. Deuleu emak indung hiji bisa ngawinkeun anak genep tolol teu bisa ngawinkeun indung hiji. Ulah seuri wang rep. Atuh lain bisa bae kudu ka harti kupolo cacahan mah, bos. Ceramah itu nggak perlu menguntai kata, nggak perlu ngebagusin retorika, yang penting habis ceramah dapat chemistry-nya. Tuh panlen dicolok mah kopi keluar. Matakan Pak, awas sing hade. Hirup mah bener teu meunang ngarasa gagah. Leres teu? Bukti nama nu hirup eleh kuno Pak. Paeh, nu paeh mah tuh pan ieu heh. Ieu sebenarnya mah rezeki almarhum ieu. Samangka kamari mah atah keneh, wayah haulan mah asa. Bener? Anak nu ngiriman kue cincin aya, nu nganteran jeruk aya, nu nganteran kacang aya, incu ge atuh aya nu ngadon barang hakan mega aya. Apapun kenyataannya ieu teh rezeki almarhum. Matakan jalma anu geus dimuliakeun ku Allah mah ulah kudu rempan mak ngomong maka anak dak sabulan deui haul can boga nanaeun, ulah ngomong boga nanaeun, urang mah palawari doang dak.
iya anak incuna palawari doang, iya mah rezeki almarhum kagak didatangkan ke Gusti Allah. Kacau-cau najan tadi karbit wayah nama kagak bisa dihakan. Tinggal iya urang nu hirup ieu modal. Makana Kang punten yakin ku sebab kamuliaan nu dibikeun ku Allah nu paeh bisa ngelehkeun nu hirup. Kadang-kadang nu bentak eleh ku nu peureum. Bener kawang abdi kamari kadatangan jalma nu ngondang ceramah ka abdi. Punten jalmana teu tiasa ningali digugusur ku anakna ka imah. Ngomongna jeung hajat nyunatan anak. Cik abdi teh anak nu mana? Anak tinu ngora. Edan. Pan kasentuh bos. Cik aing teh jaga mulutmu jangan sampai ada luka yang tak berdarah. Coba iya mana nu bentak acungkan tangannya. Pan eta sakit beb. Pan urang menanya, rek hajat naon ngondang kula, rek hajat nyunatan anak. Anak nu mana maksudna manu cikal apa nu bungsu? Anak tinu ngora, pan nyentuh eta bos. Pan iya kaawang iya beungeut macang ieu. Alabatan Philip. Ripuh. Awak mah gede, ku pamajikan ge eleh teu boga izin. Awak bae gede hartian mending dikirim ke Palestina pakai cocok bom. Kang dengekeun nu hirup eleh kuno pak nu bentage eleh kuno per tuh batur mah nu peureum padahal cik urang eta jalma kaambeun kitu liangnya tapi eta pan beureun lamun aya nu ngora berarti aya nu kolot. Masya Allah tabarakallah. Kadang-kadang boga pamajikan hiji ge komo kiai mah rata-rata pamajikan kiai pamajikan sok cerewet teh sungutna sing hade ulah nyacin eta teh tanda-tanda kawalian atuh aing mah aya dalilan dina ihya dengekeun ya kagok ngaji digalai ku aing kabeh lah bangsat doang. Kagok mang eureun subuh tang ngaji mah percuma aing balik ke pamajikan geremen bedul doang. Gaskeun pokona mah well belah. Teh radak ieu cacahan babai sia padahal madak ieu. Kang dengekeun pertanyaannya why kunaon rata-rata pamajikan ustad sok cerewet pamajikanna. Orang Jepang bikin motor tidak akan dijual kalau belum teruji kelayakan jualnya, betul? Orang Jepang menyin motor Yamaha, emang orang etek nyin motor teh anggeus-anggeus da merekna kumaha. Kang, dina ihya aya basa kieu, as-sabru ala lisanin nisa mimma yamtahinu bihil auliya. Bedus eta. Orang yang sabar terhadap ocehan istri. Pamajikan mapan sungut nama saullah nya. Hese sih. Teu cakola sungut napannya. Atuh Haji Asep ge gagah ge di dieu kokoa. Di imah mah biasa bae Hello Kitty. Jangan anggap lemah wanita. Ingat, obat kuat diciptakan untuk mengalahkan wanita, guys. Kenapa kami dengan kaawang walaupun badan besar tegap menyeramkan tapi kami memilih untuk diam karena kami sadar sebagai laki-laki diciptakan bukan untuk menyakiti tapi untuk melindungi kawan. Cek ibu-ibu karak nak ondang deui ya. Jadi jalma anu bisa sobar tahan karena sungut pamajikan anu doang bedul. Itu termasuk ujian tanda-tanda kewalian. Matakan lamun pamajikan cerewet isu kene salaking sedikotbahan ku majikan mah piwaliun dak eta. Tapi lain anu wali anu inna maqali rahmatan inna teh. Masya Allah. Tah dengekeun bukti nama ieu urang nu hirup eleh kuno paeh. Nya. Kadang-kadang nu beunta eleh kuno peureum. Buktina tuh tadi nu peureum mah batur teu bisa nepo. Pamajikan ge tilu. Iya mah pamajikan hiji ge teu paeh-paeh. Malah dengekeun di dieu bisi bapak-bapak
lamun malam Jumat elehan di Naranjang ku pamajikan ulah make Jakarta Bandung ginjal bos di lama bos minta jampe kuatna ka jalma nu teu bisa nempo jalma pecak mah ngawajiban pamajikan kuaten 3 jam sebab 2 jam setengah neangan pamajikan heula teu kapanggih jalma gede can pugu bisa ngalehkeun leutik matakan hati-hati punten lamun urang digedekeun ku Allah baik darajatna maupun dina segi hartana kudu bisa ngahargaan ka jalma nu leutik nu eueuh nanaonan urang boga sawah 3 hektar moal kahakan dia boro-boro beasna keong jeung tututna ge moal kahakan lamun eueuh jalma leutik udah sok nepelekeun ka nu leutik ieu masal nu diondang be hajat nu galede camat lurah ustad bae nu leutik mah teu dibejaan eueuh nu leutik mah nu ngombahan ulah sok nepelekeun batur 3 peuting babantu di nu hajat dibere beas saliter jeung hulu totongkol setan sia alabatan ucing garong nu leutik digedekeun can pugu dia nu gede bisa ngelehkeun nu leutik nu gede ge elehna mak nu leutik kacekok tina ku tulang kebo gajah gede sireum leutik tapi buktina mah gajah eleh ku sireum sebab gajah sok sing sireumeun sireum mah teu kagajaheun puas ya sok teruskan ngajina pertanyaanana kunaon ieu Abah Haji Asmaja sampai dimuliakeun ku Allah pan ieu di lemur ieu nu maot meureun ngaratus di kuburan lamun kabeh dihaolan untung pan ustad ih ka aing lumayan nambahan proyek tapi kenapa tidak semuanya dihaolan tadi dinya ta masalahna aya nu ku Allah dibere jalan aya nu henteu aya nu ku Allah dimuliakeun aya nu henteu dimul atuh doang dikerhirup baik itu aya nu nyalon lurah jadi aya nu henteu berarti teu kapilih tah mah aya nu nyalon RT ge teu kapilih-pilih sia tah mah kunaon ieu Abah Haji sampai dimuliakeun ku Allah sebegitu poharana ieu kos kieu Kang da abdi mah sebenarnya mah nya ti tadi kan di lembur abdi mah tara haol natus nujuh taraya ceramah jangan kebelah di doang nu aya ceramah di nu maoteun aya ceramah lamun di kami nujuh nih lu aya ceramah boh reak kayak jo hasem ka haje ya itu lain kode tolol Kang punten ngen ukur di dia doang di daerah-daerah Tangerang belah dia pan logikana cik urang geus mah batur kamu si bahan bener tuh kari-kari nambah beban benernya cik ukuran ekonomi ukuran matematika tapi tekituan kulantaran nu dibicarakan tentang kasolehan pan jalma nu maot mah butuh kana pitulung tinu hirup urang hirup rek hajat bae ge butuh tutulung bener coba lamun nu hajat eueuh palawari ajo eta sahibul hajat nek mumbahan ngejo you know nu hirup bae ge butuh pitulung tinu komo anu paeh mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mugawwith kaayaan mayit nu aya di alam kubur ibarat jalma anu palid eta nu palid ieu atuh rumbat rambet neangan cekeleun supaya maena salamet ulah palid matakan irhamu mautakum bis sodakoh kudu karunya sia kadulur sia nu geus pararaeh karunya kumaha disodakohan lain ieu hakaneun diasupkeun kana kuburanna lain batur mah butuh para beruh naon para beruh ganjaran ima ganjaran tina baca Al-Quran dikirimkeun kurang ka almarhum atawa ieu ganjaran tadi pan bacaannya zikir tasbih asan Quran ieu ganjaran sodakoh kirimkeun kurang ka almarhum tah ka haji kosi aya bahasa nilu nujuh matang puluh natus aya haol di mana eta judulna kieu Sayyidina Umar pernah ngomong kieu as-sadaqah ba'da dafni yabqa sawabuha ila salasati ayyam mayit dikubur poe kahiji
hayu ku urang disodakohan. Mun bahasa di lembur mah budak tah dipaeh dikubur haju maghrib tahlil, beres tahlil aya ubar kesang teh di bagian berkat beseknya eta sodakoh eta tah. Eta ganjaran sodakohna anu malam pertama nu poe pertama ya boko sawabuha ila salasati ayam online bae terus berang peuting eta nepi ka nilu. Jadi najan poe kadua teu make berkat nya atuh online bae teh ganjaran kawang ya sampai ka poe nilu. Wa fil ayyami tsalisah ila sab'ati ayyam dina poe katilu disodakohan deui kurang eta najan poe kaopat poe kalima poe kagenep teu diberkatan deui teu ngejo teu nyangu teu nyieun besek eta online ganjaranna beurang peuting mahi nepi ka 7 matakan diurang galibna hiji lamun kalaya dina pasdugna lah cenah pasdugna mah teu kaburu kae bae dina waktu nilu ja waktu nilu gosok ngejo mere-mere beas ku tilu ditermah nilu teu kaburu je teu kaur ku misah-misahkeun eta bae tah cangkang aqua engke belah dina 7 matakan eta tah bijilna aya nilu bijilna aya nuju ngen di urang mah pan urang etek mah ahli sodako 1 poena dieusian make berkat teu kejo atuh kuai-kuai waper tiktak dan kawan-kawan. Tapi kadang-kadang Kang dilema ieu urusan nu ieu di dieu mah jalma baleunghar di dieu mah coba geura ulin ka Gajug ka lembur kula masyaallah ruyuk awi aya kene di ditu mah anu teu bogaan WC ge asal ngising neangan anti repot Indomar sled hiberkeun ka sawah batur hitung-hitung jariah pupuk deuleu jeung seurikeun tolol nyurubuk tangkal cau make tai embe bagus komo make tai RT. Jadi di lembur kami mah aya keneh nu kitu Pak eta kasusna hiji motifna pan eta ge meureun pelakunya di BAP kenapa kamu membunuh Pina Cirebon cik si Peggy saya tidak membunuh melukati hati orang saya saja saya tidak bisa apalagi menghilangkan nyawa gitu pan ai laki-laki setia mah seperti itu. Laki-laki kalau sudah setia jangankan melirik cewek lain, lihat kabel telanjang aja nggak bakalan berani pegang kawan. Keu jadi motivasina nu mantak sampai aya nilu nuju maksudna mah bab sodakoh nyodakohan mayit sebab nu di jero kubur komo Kang eta punten ya ulama maca dina kitabnya ai teu percaya paeh ti heula kayak bawa HP na kayak aing WA nya kan enak Kang jalma zaman kiwari mah kritisnya tukang ngritik teh ya kula nyacahkeun siksa kubur panas siksa neraka panas oh Kak Haji pernah ka nerakanya pan goblok teh jalma zaman kiwari mah jadi kieu kula pernah maca kitab dawuh Syekh Nawawi Tanara pangriweuh-riweuhan kaayaan mayit di alam kubur dina malam pertama eta pangriweuh-riweuhan tadi dinya matakan lamun nek disadokohan eta bisi poe kadua katilu kira-kira ieu biasa eutik teu bisa ngejo mun arek dina malam pertama make anak lamun gad pertanyaanna kumaha nu teu boga ieu kadang-kadang ieu sabenerna mah kami mah di lembur kami mah jalma laleutik Kak kami mah sebenarnya mah lamun ka dieu teh boh kelar sari lebaran teh loba mobil loba deuleu jeung seurikeun nya saya teh mah atuh kumaha kula mah kiai kampung atuh geurah tembok ka lembur kula deuleu kula badang-dang doa pahili jeung nu nek ngariung tadi aing disangan nek ngariung bating torek pada aing teh make sorban meureun Kang
kumaha lamun jalma teu gableg nu paeh lalakina anakna leutik keneh yatim keur hirupna ge puntennya keur hirupna ge balangsa cik paribasa batur HS ti peuting mamana mawa karung ka perumahan neangan bertut punten haju paeh pan batur ge sarua nek nu beunghar rek nu miskin butuh kana ganjaran tinu hirup aya kumaha eta oh kena pikiran tah karena kapikir lin ayeuna mah kadang-kadang nu geuring di rumah sakit lamun naik paeh lain mikiran pahala mikiran can boga duit 10 juta acan he kadang-kadang di lemur batur mah eta jeung panghulu mandian mait dordar ngadu harga pun kuing mah direngkas panghuluna ge bangsat doang can pernah ngalaman paeh sih matakan ia perlu kesadaran ti semua pihak sunahna bagusna disodakohan lamun teu bisa nilu sampai kanujuh mun bisa mah dina poe pertamana sebab malam pertama ieu mait dikubur misal beurang paeh tah malam pertama riweuh ieu ditanya man robukana eta tah ngan aya kiriman ganjaran tinu hirup mah atuh ke ngeunaheun doang urang ditilang polisi duit teu mawa nyamantas nyolatan memeh nyolatan pan santri mangga hutang samsu heula sabungkus jajan anu paehna bos limbah horeng bos limbah ge gede ka hutang biasana 100.000 ieu mah 15.000 setan pan tak korto datang ka jalan ditilang polisi waduh menta 50.000 salawatna ge 15.000 can mikiran hutang samsu kari-kari panggih jeung nu wauh dikiriman urang dianteuran tah 50.000 salamet pan sarua kasusna ketika ditanya ku Munkar Nakir sedangkan ia amalna teu cukup pikeun hareupan pertanyaan Munkar Nakir kiriman kuno hirup insyaallah ngahahampangan tak engke nu sok daek nyodakohan engke lamun maena paeh ke nyodakohan deui hirup mah kumaha amal perbuatan bos he cenah pan ieu mah nya anak Abah Asmaja mah pan balal hageurnya daek urunan ngahaolan kolot atuh berarti Abah Asmaja ge bager ka kolotna anak aing mah cenah medit atuh dia ge medit ka kolot goblok nek mere indung ge kudu sumpat-sumput dia ti pamajikan koplok pamajikan nu kitu mah pecat pulangkeun DP mentek naon ka kolotna ngalunjak woi pamajikan mah daek ka sia geus senang geus gagah nu cacamut katai ka hulu-hulu mah masia matakan kadang-kadang sok juara rengkel teu nu bodoh teu nu ngarti sarua bos kadang-kadang bager keneh ka pamajikan daripada ka indung sorangan ini kenyataan bos tobat awas ulah menyala-menyala mobil aing dikempesan di hot maaf saudara bukan status aku yang berlebihan tapi hati kamu yang terlalu baperan maaf ini ujian atuh biasa bae bos sungguh jasa alkohol dibanjurkeun kana leungeun doraan mah tiis guys eta mah nu panas sejolotoan aya lukaan meureun bos ini perjuangan kawan lebih baik terjebak hujan di saat berjuang daripada terjebak rasa sayang namun akhirnya ditinggalkan sok kupingkeun ieu kaheula ieu nyodakohan nu paeh sabenerna mah Kang punten ya pan ayeuna bingung ieu nu paeh na lalaki kan ya tapi lain kiai nya bisi aing pakai contoh nu paeh sih tolol maksudna pan kieu pan nu di lembur mah kunaon sia tahlil sudah loba nya tanya kolot aing baheula tahlil pan butuh kejelasan meureun bener teu sok dengekeun heula lapan nih sodakoh dina poe pertama setelah mait dikuburkeun eta ganjarana online berang peuting paham kan online sampai kanilu kaneng colok matana ku aing suka dua Loh, hampura mangnya mun aya dua ku aing diinjem make cocokan aduh Allah aya makhluk kos kieu nya
Iya atuh ngaji mah kudu kieu bos, ulah asa-asa. Iya ngeunah ngaji teh bisa nanya, bisa gogorowokan. Sebenarnya teh ngewal saya gorek balik ieu malah kembali. Sejarah rengkel. Jadi motif nama hiji, orang yang sudah wafat itu butuh pertolongan tinu butuhna banget bos, butuhna banget. Matakan diantara bentuk pertolongan tinu hirup kanu maut. Jadi orang iya transfer lintas alamnya, bukan lintas rekening, bukan dari BRI ke BCA, tapi dari alam dunia ke alam barzah. Kuotanya harus cukup bos. Ulah sari koneng sih. Nyawa datang nyawal kalau lebaran haji sih. Usia nggak ada yang tahu bos. Tolol kaing mah kan sehari. Hampura tolol hari sekolotnya. Masya Allah baik. Iya ku malaikat Israel dekat tembok itunya. Kayak radak. Iya bab nyodakohan mait. Iya pan iya punten ya. Pan iya sodakoh, masya Allah, tabarakallah. Pan nutara biasa ngakan melon. Biasa ngakan molon, ngakan melon naik derajat pan baru dipoto teh upload ke status. Orang kaya makan melon. Itu biasa meureun bibilas ku kacapi. Jadi motif nama hiji nu paeh butuh kana pitulung nu hirup lamun watir ka nu paeh irhamu mautakum bis sedekah, kiriman sedekah. Malah dina Quran aya bahasa kieu, seandainya Allah kasih kesempatan untukku kembali ke alam dunia hidup lagi, aku ingin bersedekah. Kunaon teu ngomong-ngomong salat, kunaon teu ngomong aku ingin berhaji, tapi aku ingin bersedekah. Sebab di antara pahala anu lampu di alam kubur anu sinarna terang eta lampu tina pahala sodako. Kieu kupingkeun ku sadayana. Jadi malam pertama eta mait dikubur riweuh. Nek salamet didinya teu salamet didinya. Lamun meureun pahalana cukup pikeun ngajawaban lebah dinya mah lain nu pinter ngaji lain bos. Lain nu pinter bahasa Suryani lain bos. Inna maqali inna rahmatan. Haruh dak geus lah ngaji bae geus ngaji bae urang mah ngaji bae nya. Daekeun bos. Malam pertama jadi kieu. Nu bisa ngajawab pan eta pertanyaan sepelenya. Budak SD kelas 3 bisaeun. Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Allah, Tuhanku. Pertanyaan bakal leutiknya. Siapa nabimu? Nabi Muhammad. Apa kitab pedoman hidupmu? Al-Qur'an. Ulah sia sohoreun goblok. Parah ieu makhluknya. Dan nan beungeut aing meragukan gitu. Kalau di alabatan nanya ke RT dia mah. Tenang dak, aing mah dihaeukeun ke penghadir moal marah aing mah. Duraku cenah kiai teladan pundung bating tore. Bejana kiai pundung nyingjing tai ting terek pih. Dengekeun, lamun aya penghadir ngagorowokan penceramah, itu bukan tidak berakhlak, bukan tidak punya etika, bukan tidak punya moral, itu bentuk ekspresi kecintaan mereka terhadap ulama. Makanya jadi mubalik jangan hanya bisa menghakimi, tapi harus pandai memahami. Mereka pun sama ingin dimengerti, ini suara rasa beb. Sok, balikan deh dusun. Aduh, dak 2 kali bicara kali, edan aing mah. Cing bos. Pan urang harus menjelaskan kepada masyarakat, benar. Jadi anu bisa ngajawaban pertanyaan munkar nakir man robuka dan sebagainya lain jalma nu pinter ngaji kita bisa lemari diingkeun di urang tamu jeung nyieun bedul lain. Tapi nu amalna hade anu maotna qalbin salim nu hatena salamet tina kakupuran, hatena salamet tina musyrik jeung dihampura dosana ku Gusti Allah. Tah kumaha lamun itu bisa ngajawab ditanya man robuka padahal mah kiai namun kiai na doang aing kiai pam aya dibayar keluar caina nya amplop pulusia kiai pam keyengkeng back cleaning datang tinu hirup transfer ngagedean pahalana insyaallah bisa ngajawab makana eta keung dina malam pertama.
Hebatnya ulah gerak panghimun karena akhirnya cukup tahu namanya aja, nggak usah berjumpa dulu ya, lain kali aja lah. Oh, eta mah abah rek teh abdi marido ieu bah. Atur salam berarti abdinya. Sing panjang umur nakanya, hebatun Bang Separeh tinggal kakak besorangan. Ya. Disodakohan ku urang tah, kan urang mah nyodakohan mait mantas di kubur eta tilok berang tilok. Engke magrib atawa isya mantas tahlil teh dibagikeun nya. Doang susuguh kieu. Tah eta online datang ka poe nilu. Jadi di malam kadua tahlil mah tahlil tapi teu make berkat atuh aman. Ganjaranna stok aya keneh. Pikeun sampai poe nilu. Poe nilu ku urang ngejo deui leun. Ngalake berkat deui. Eta online datang ka nuj. Makana aya bahasa nilu aya bahasa nuju eta kasusna sodakoh nu dikirimkeun ganjarna pikeun ahli kub toh wa fil yaumis sabi'i ila 25 yauman nujuh ku urang disodakohan diberkatan nu tahlil kitu bae lah ulah hese-hese simpel eta ganjarana online datang ka poe 25 ti kematian ngan di urang mah poe 25 teu kaprahnya tegalib engke wa minal khamsi wal ishrina ila arba'ina yauman poe ka 25 kurang diberkatan deui makean atuh teu kudu loba-loba atuh gerokeun bae teh budak teh tiluan bae titah amin bikeun nyodakohan maing atau bapak aing eta datang nepi ka matang puluh online barang penting ngaeor bae terus ditransfer ngik-ngik bae kunaon teh sok wa minal arba'ina ila mi'atin matang puluh makean di dia tahlilnya make berkat teh banyak eta ganjarana online datang kanatus wa minal mi'ah ilal haul natus tahlil deui ngaberkatan deui bae nyodakohan ahli kub eta ganjarana online datang ka satahun haul ngaranna wa minal haul ila alfi amin sodaqoh ngaberkatan anu dibikeun dina waktu satahuna dina waktu haulna eta najen tahun isuk teu haul deui tahun ituna teu haul deui eta ganjarana mahi cukup stok online nepi ka 1000 tahuneun ti waktu maut mayit ngeunaan teu atuh komo abah asma aja tiap tahun di haulan atuh ngik-ngik bae tak kaditu. Pertanyaanana kumaha nu teu gableg? Dilema pan ieu bos. Loba eta keluarga mait mah digolerkeun banyak ku simet. Orang keluarga mah di kamar suka teh musyawarah duit orang ngaduci mata kumaha ieu nu nyolatan geus pinuh di masjid apa orang umumkeun baik itu diliburkan kampura ieu kasepuhan kiainya aduh oh bener dek terima kasih paman maaf walaupun hidupmu terasa pahit belajarlah dari kopi bahwa yang pahit bisa dinikmati maka namangnya kajian teuing mamang boga pamajikan menang ngajodokeun tidak sesuai dengan harapan tidak sesuai dengan iya nu ngajur udah tadi adanan teh nu kieu ya reposi teh haruh insyaallah tabarakallah iya nu kieu ya anu sakolana ditanggung BPJS teh nu kieu makana bos walaupun kamu tidak berlimpah harta tidak punya rumah mewah mobil yang megah tapi punya istri yang baik hati solehah daek ngabayuan walaupun menang ngajodokeun terima saja itu suratan takdirmu. Masya Allah
terus ya terus. Kepingin ya. Jadi iya sodako keluarga almarhum anu dikaluarkeun ayeuna pas dina haul, lamun teh misal ya ieu keur ngijir tahun hareup henteu haul misal ieu mah stok jeung 1000 tahunan ka hareup. Kumaha nu teu gaduh sok punten nya. Leuheung ieu mah kadang-kadang pan ieu nyadaekan ibadah nya soleh jeung tatangga hade beunghar deui eta mah geus cawadeun tah mah. Ieu aya kadang-kadang ieu teu gableg imah ge 4 x 4 tihang hiji tengah-tengah payung meureun. Haju pan ngaranna ge punten nya atuh ngaranna ge lah jalma teu gaduh ieu kadang-kadang pan nyun teu gableng mapan anak badeug teu kop kacolok. Lebah aya dulu ilu hees ja imah leutik ieu kadang-kadang nu bungsu dikaitkeun kana kapstok. Kandahar ge kadang-kadang manggih isuk sore mah henteu ja seueuh keneh. Haju maot kanu jalma anu miskin menyebutna ge lain maot paeh. Sok nyeri kana eta nyeri. Si anu teh paeh ulah gitu bos. Atuh maot bae paeh ulah paeh teuing hedong ka kotok bae dia mah. Geus mah batur berduka terluka di sini. Kieu bosnya. Ieu kumaha? Anakna careurik be horeng lain sedih tinggalkeun paeh atuh paeh mah geus eta ieu nya lumrah. Ieu kumaha ieu geus kumpul di masjid. Haju ustad geus nanya deui ka imah moal geura diberangkatkeun ieu mayit. Tah ieu kudu aya kesadaran tinu ramean tinu lobaan khususna tokoh-tokohna umumkeun sapeker dulur-dulur karena situasi dan kondisi tidak memungkinkan. Laju ka arti bae nya. Jigana lahirna ge poe Rabu malam Jumat inu kieu mah. Ieu setuju teh mun kieu. Misal kieu wayahna urang nyolatan mah nyolatan bae nya. Urang ngagugurkeun fardu kifayah. Ngeun lamun keur eueuhna ikhlaskeun bae. Tuh kan tuh geus protes budak mah tuh. Can ge bukti aya nu paehna geus ngahiung tuh belah ditu mah. Atawa kieu ieu aya dak amplop, ieu pan jamaah sa masjid aya 250, ieu amplop pun aya 15 siki. Apa urang jojoet bae kitu duitna. Kumaha kieu ja ieu ge rarasaan mah lain duit manehna jigana menangah hutang ieu. Ja teuing segudar-gedor bae ka imah deung-deungeun. Kumaha lamun urang pulangkeun deui bae ieu ka sahibul musibah. Kitu tah. Hajong ke umumkeun deui ku kiaina engke wayahna nu ikhlas, nu cager nu bager sampai tipe ting ayeuna sampai nuju wayahna urang tahlil di imah sahibul musibah. Ngeun ieu mah rada beda. Nu boga cai mawa cai. Nu boga cau mawa cau. Eta cenah hayang nginum boga sia. Cenah lapar teuing kudu dia cau jeung bodogolna. Coba bisa teu ieu kudu kieu. Haju pan eta bingung keurna aya hakana punten nya. Sedengkeun nu paehna ieu lalakina, haju anak leutik keneh yatim. Urang mah paur ge keurna diberkatkeun ge bisi eta kasebut harta yatim. Paur deui eta hayeuna sia. Pani rarepeh bae. Ieu makana ieu perlu kesadaran. Nu mait kajen teuing kismin ulah nyebut miskin, masa Allah belah. Walah, ulah nyebut hidang dia kanu ieu kurang caang. Jangan kasar bos. Kurang caang. Ulah nyebut miskin, masa Allah. Jadi kabeh ge mait mah butuh pitulung tinu hirup. Kumaha lamun maitna jalma alit, maitna jalma leutik, wayahna nu hirup kudu hideng. Talebah dinya tah. Ieu kumaha ibu pakatan teh ya. Apa nu paeh pilihan bae kitu nya. Masyaallah tabarakallah. Makana ya dulur baraya hiji
urang eta butuh bener sangesna bener urang butuh bager hayang teu dimuliakeun ku Gusti Allah pan kieu Kangnya sabenerna mah abdi mah minder ya asup ka dieu mah ieu naon minderna ieu Abah Haji mah ieu geus 13 tahun lobaan watireun buah mah nu hadir di dieu teu nyahoan ieu ka almarhum termasuk kula cuman hanya tahu di nama teu nyaho di rupa bener ieu Haji Asep nu kasebut penceramah aya kitu nu ngahaolannya kamari ge pamajikan kurang malam Jumat ada hareeng teh pamajikan bari mencetan ngomong kieu hade ngalagakeun ka aing meureun nya mun apa ke mamah loba nu nganjangan dibobongkongan ku aing nu nganjangan lagi bangsat doang parukana meureun aing nek ngomong kieu meureun atuh laju nama meureun nasib ayah nasib bapak entah ku aing mah jajal dibobongkongan dia ku aing dasar aing ger-geri ngomong kitu bangsat doang tapi Kang hati-hati dengan hati jangan sampai ada yang terluka ingat luka itu tak punya suara karena terkadang air mata jatuh tanpa bicara bos kiu sok dengekeun teruskan ya teruskan tah ayeuna mah kudu geura salaladar leuheung Abah Haji Asmaja mah mahena maot tatangga loba keneh dulur harirup keneh urang mah iya bisi tadi nang ngomong na minta panjang umur bae nya bener ku Allah dia ijabah pala bapae tatangga geus beak dulur geus pararae kumaha eta saha rek mujikeun haye kapikiran teh sia kadinya teu kapikir kan sia eta matakan kudu boga amal sorangan ulah ngandelkeun amal batur ulah ngandelkeun pamere batur cenah boga pamajikan can pugu pamajikan poe sia paeh keprok ja loba nitah jarang mere karak mere 50.000 saminggu ge dipenta duit teh duit nu kamari ditereuy bejakeun teh Bu ulah ngandelkeun batur kudu ngandelkeun awak sorangan anak loba can pugu bisa nulungan loba kolot napaeh anak loba lain mengajikeun kalah masinikeun tanah kolot kuburan bapana tina bujal ka handap diasupkeun kajual ka PT tina bujal ka luhur mah disesakeun lod oplok ulah ngandelkeun amal batur kudu ngandelkeun awak amal sorangan sabisa-bisa ti ayeuna maka belajarlah untuk menyendiri karena orang yang kamu cinta tidak akan selamanya ada. Orang yang paling kamu percaya tidak akan selamanya setia bahkan bayanganmu saja akan meninggalkan kamu di saat malam sudah gelap kawan batu kering Kang sok makana abdi sok bisa teu urang robah prinsip kos kieu pan ayeuna mah jalma dina huluna baluang lain kamana deui ieu dak ngalamar di Cingluh pinuh ieu wah abah kamu kudu zia awas tatihang jeblag weh aya sugan aing mah orai belang orang yang make batik ampura kanya mun pae bejaan jara rengkel roh lah siapa terus kayak bung balik ya pemajikan ke pas saya lah nya iya lembur kuararan ya aya nu kos kieu nya kak kieu nya kudu boga rarasaan aya nama hulu geura ge tembok ge seduang soun eta kak eta mah nu hideung lain buk peci ih dak ngomong-ngomong paeh ngaleleuteur nya hampura ieu kasepuhan ieu nu geus suwisan mah ngomong paeh rerencodan kana urang kudu ngandelkeun amal sorangan sok prinsip hirup dirobahnya emang lagi temaido kak temaido hirup di kota mah sagala ge jeung duitnya pan aya di lemur abdi mah lah cik paribasa uyah mah bisa ngadownload kami toha ih bener ih tanyakeun tah Mang Mehmet tanyakeun tuh kakak awang tanyakeun di lemur kulama atuh aman keneh di lemur ieu
cik paribasa isuk-isuk urang teu boga beas mama Magicom mereka buruan batur anu mere beas atuh dia mereka mama Magicom atuh pajak sales bae meureun goblok teu maido emang nageh nanaon butuh duit bener teu geus eta mah cukup jadi cerita kehidupan sehari-hari saja jangan dimasukkan ke dalam kalbumu bisa teu urang kieu punten nya ieu lain mamatan ngojai ka bebek atuh eta mah kaharti tarima teu kaharti atuh teh nage teu weuh ieu bisa teu kieu Gusti abdi ieu keur usaha showroom abdi keur usaha limbah abdi ieu keur gawe ieu ngeun abdi mah ieu mah sagala aktivitas abdi mah iseng-iseng doang nu utamana mah abdi mah nungguan datang waktu sholat doang ajib teu Allahu akbar nyakanya bisa teu urang ngomong kieu Gusti abdi mah ieu nyupirna naon ge atulah ieu mah iseng abdi mah nu utamana mah hiji nungguan datang waktu sholat keren eta kara asal geus jam 11 geus geura ampih bae nu ti sawah nu ti reuma nu ti kebon nu ti pabrik geus setengah 12 geura eureun merapat pikeun ngahareupan Allah bisa teu kos kitu ngeunaheun tah hirup kana atuh latihan bos ulah kekereman di tukangan wani mah kaharep bos pecundang nu babari mah ni hitut dibekep diambelan karena ke ngomong atuh hese ngajalankeun atuh heula bos tapi ini harus kita lakukan cepat atau lambat kita butuh itu kan urang mah salat eleh keneh ku kejo pan ieu punten nya ieu akang ieu pan beungeut mah beungeut mushola ieu tapi lain bisa ngegel punduk doang aing Kang kieu ulah geura ngomong salat urang bandingkeun jeung Syekh Abdul Qadir nya ulah geura nyacakeun salat urang dibandingkeun jeung Abuya Cilongok atuh lah ulah kieu bae urang mah salat urang mah eta eleh keneh ku tai akang lamun naik dahar ya ngaliwat kan biasa kan ana masalah kumpul bae ngaliwat lain pos ronda gede lain jeung ronda tama jeung gapleh kiu tah kieu dengekeun urang nek ngaliwat yo nek dahar yo geus macakeun ajian Allahumma barik lana fima rozaqtana boboiboy kejo karena ke urang rek menghuap kejo you know menghuap hayya 'alas shalah kira-kira dipending moal dahar doh hajar bae badele kadang-kadang nu lucu urang ngaji jamiahan ti isuk-isuk kita buat 10 geus kita beraka kita surga palebah nek ngahareup salat kalah nyatu nu di masjid mah budak leutik doang kadang-kadang puak pahili jeung pejus pan urang mah eta hayya 'alas shalah kira-kira lumpat salat jamu salat deukeut apa kira-kira nyatu geus kitu katempo banget lagi banget kejo ya katempo betul sok bener teh ieu urang salat eleh ku tai datang ke asar meureun tadi ngakan jengkol jeung sambel mulesnya eta kajen teuing ya urang rek dahar mules sambelna loba teuing jadi dahar apa kira-kira ngising eta ngising eleh dia kutai mah eta geus eueuh kejo kajen teuing nek ijab qabul terima kaula nikah mules di biskol lompat panganten wedak-wedakan eleh dia kutai mah jajal dia lawan tai moal nek jawara gede ge kumis gede nincak tai mah jengke dia tah sok ayeuna urang saeutik-saeutik latihannya jaguru silat ge pantaina mah teu bisa silat heula lain maaf guru ternyata awi itu merang horeng nu bisa ceramah ge teu bisa ceramah heula batur sakitu ge sambutan menang ngapalkeun 3 minggu repo
Thalabul ilmi faridatun ala kulli syai'in qadir. Nu bisa ge tadi nama teu bisa heula, nu gede ge leutik heula, jaleutik ge dicabakan mangga gedean. Oh parah sih. Bah ayeuna kukula di bejaan bisa teu aktivitas urang anu sapopoe diazamkeun Gusti abdi mah ieu mah iseng doang, eusina mah nungguan waktu sholat. Cik akang cenah atuh hese ngalaksanakeun mah atuh betul paman ngeun kudu latih diajar latihan pan urang eta jeung pamajikan malam pertama seseleket cenah kana balikat len ye kepret miskin gua ini sok anu hiji supaya urang timbul rasa ka Gusti Allah rek kumaha urang digagahkeun ku Allah daripada batur Allah lagi ku urang mah disepelekeun. Betul Kiai betul. Ngimpi ngising aing bang jeung sia ripuh. Semoga engkau tenang di alam sana ya. Supaya urang kehela ulah geura nyacahkeun Abah Uci Abu Yadimiati jauh teuing bisa-bisa doang Abah Haji Asmaja be nya bisa-bisa doang Muhammad Muhdiar be bujangan keneh ge geus dimuliakeun ku Allah nya insyaallah tabarakallah. Mudah-mudahan ieu almarhum anu tilu khususna umumna nu aya dina ieu kertas sing dirahmat ku curahan rahmat nu berlimpah di alam barzahna nya eta mah hiji lamun urang hayang dimuliakeun ku Allah cara almarhum wayahna prinsipna kitu naon bae nu digawean ku mamang ti mulai detik ayeuna nya Gusti abdi mah ieu mah iseng doang jeung nungguan datang waktu salat sehingga nu digawean ku mamang sanajan bentuk wow amazing wow guludug boboiboy guludug aduh dak kode tama artinya kamu jangan terlalu lama bicara karena kejo mau hasem. Sok iya bae nya iya bae. Nah jadi lamun urang prinsip naon bae nu digawean ku urang diniatkeun nya Gusti abdi mah nyupir abdi ngojek abdi dagang ieu mah iseng nungguan datangna waktu salat engke kajenting eta dagang kajenting urang jadi karyawan di pabrik rupa pagawean dunia insyaallah eta jadi amal akhirat sehingga setiap putaran roda lengkah suku kesang nuragag jadi pahala ibadah ka Gusti eta nu disebut ibadah lain salat bae ibadah lain ngaji bae urang usaha ge niatna kos kitu mah bentuk eta jadi ibadah haja doana nu mana eta bae urangnya Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik Gusti tulungan pasihan abdi rasa jeung kakuatan supaya abdi daek muji eling ka Gusti supaya abdi daek syukur ka Gusti jeung abdi hayang ngabebener ngarehab ibadah abdi ulah ngarehab imah bae bos tadu kieu haram jadah mah nu kieu ya ulah mikiran ngarehab imah kadang-kadang nyeun imah 2 tingkat loba disalamatan kakak pae sanu senang pamajikan kadang-kadang pamajikan kakak dikawin ku babaturan daek sakit bos kamu itu hanya peran pengganti di satu utama tidak ada bos sok pikiran kumaha carana ngarehab ngabebener ibadah urang kak belajar usolinya bisi usoli nama ke gogolongan kalau gitu belajar tumanina salat bebener Fatihah tiba heula malik yaumiddin be malik yaumiddin wala bedolin benerkeun Fatihahna urang hayang sok sisa umur urang pake ngabebener ibadah sok dengekeun dimulai ayeuna ya Allah apapun aktivitas yang saya lakukan dari pagi sampai sore sampai besok lagi saya mah iseng kanggo nungguan datang waktu salat ajib si eta hirupnya kurang cekapkeun sakitu bae mudah-mudahan mamang dipanjangkan umurnya ya sampai waktu yang tidak ditentukan mudah-mudahan urang kabeh salametnya majikohannya mudah-mudahan urang kabeh sing salamet dunia akhirat keluarga besar mudah-mudahan dipasihan kasobaran keikhlasan
oge pala putra almarhum jadi ahli ibadah kabehnya teuing imah rek urug nu penting iman ulah urugnya sakitu wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi